ngakalakeun siluman bagian kaopat. Hanca kamari Kang Dagol parantos nyaritakeun kaayaan dan juga lah cenanya anu ditepungan ku siluman kumaya lajengan cariosna mangga kasadayana cara ketan. Sora jangkrik jeung cari cangkas ditema ku solagaang di luar kadenge deui ku Den Jugala anu masih keneh ngahuleng we masih keneh jika anu keur mikir jeung ngalenyepan naon cenah anu geus kajadian. Den Jugala teh ngerasa masih keneh heran jeung masih keneh acan percaya masih keneh ngingat-ngingat jeung ngakur-ngakur hayang ngaregregen jeung menerkeun cenah naon anu bieu geus kajadian teh nah ngimpi atawa kanyataan. Disebutkeun ngimpi da loba kaanehanana eta we aya sora angin sareng sora-sora jeung sora-sora anu matak sieun karasana ku Den Jugala. Tapi ari disebutkeun ngimpi da cenah manehanana teh ngarasa encan sare masih keneh cungalik we malahan mah sora-sora oge nu di luar ganti deui ayeuna ku sora jangkrik masih keneh ingat da cenah masih keneh acan sare masih keneh ngarti kana kaayaan. Sajaroning kitu Den Jugala teh ingat deui manehna oge sadar yen manehanana acan cenah nyungguh da kudu nama poe ayeuna teh cenah balik ka lemurna tuluy nyungguh sakumaha biasana sabab manehna ge ingat sanajan manehanana lamun arek seba atawa mikeun hiji jalma dibikeun ka siluman ngan ukur sataun sakali tapi ari dina nyungguh mah eta teh kudu dilaksanakeun dina waktu saminggu sakali nyaeta unggal malam Jumat. Nah jero hate Den Jugala nyarita aduh dipikir mah kuring teh juga dianggap centeng ku anu jadi siluman teh sabab kuring teh bisa kamana-mana teu bebas kana init-initan jeung teh bisa jauh we ninggalkeun kana harta anu dibikeun ka kuring ai ningali kana kieu mah eta harta teh mendingan lain dibikeun tapi ukur di PHP-keun bari kudu ditungguan malahan mah ayeuna ge urang istilah nama kudu nyuguh sagala rupa ngaibaratkeun meureunnan urang teh masih keneh tunduk patuh ka eta menjadi siluman anak ieu mah bener kudu ditaklukkeun eta di siluman teh ya kudu dikakalakeun awas ya kitu cenah di antara pipikiran anak Den Jugala teh. Tapi keheula lamun penting ayeuna kuring henteu mikeun seba meureunnan tadi cenah arek nyokot kuring dibawa ka itu ka alamna da meureun kuring tak nyampak di imah bari teh nyuguh deui make kudu bisa nyahoon nya jadi penasaran oge ya kumaha eta siluman nyahoon da sok neang meureunnan sok neangan kana eta kana setoran aduh kenapa nyuguh kitu tah alah kumaha ieu tadi teh menta anu cenah budak ngora buat teuing ieu meureunnan nya aduh kudu digantikeun kana jiwa kuring kuno sejen anu dipantana teh ieu si Darsa ieu aduh kumaha nya sabenerna mah aduh geus teu tega ka si Darsa teh tapi da kumaha tuh lamun anjeun teu dibikeun meureun kuring anu dicokot ka itu Darsa we hampura nya yo ke tapi kumaha ya cara mikeun nya bikeun wae kitu da lamun sebutkeun diomongkeun kumaha ayeuna we cokot atuh ke kumaha carana atuh nya kitu cenah
Dan juga lah mikir kumaha carana ngalaksanakeun paniatanana arek mikeun si Darsa kanu jadi siluman. Korepat tina pikiranana aya ilham. Samang-samangsa manehna lamun arek nyebakeun atawa nyaoskeun hiji jiwa jalma saha wae oge osok dipake osok make ciceren utamana mah tina harta manehanana atawa anu dititipkeun ka manehanana ti siluman teh. Sadar kana hal eta ngeh cenah ieu juragan Jugala teh seuri sorangan we kaciri manehanana jiga anu bungah pisan aya meureun karak meunang pikiran anu hade. Satuluina dina jero pikiran dan juga keneh ieu nyarita deui. Alah lamun kieu mah ieu kukuring urang asupkeun wae ieu sabahagian duit ieu asupkeun kana si eta tuluy dibejakeun we ieu nu ngaranna si Darsa teh dipake ka ganti kuring ieu cirina harta ieu kitu lah da biasa lagi sok kitu sanajan beda praktekna tapi da mun aya mah kekayaan kapaksa aduh aya we make poho deui lamun teu poho mah moal kudu mikeun nyawa moal kudu mikeun jiwa ya haleuh ku aya we kitu cenah ceuk Den juga lah teh bari manehna teh rumpa-rampa kana pesakna tuluy nyokot kana dompetna dibukakeun eta dompet teh nyokot duit salamar warna beureum nyokot duit warna beureum aya kana 2 lamarna. Alah cukup lah sakieu oge jang nyerian hungkul ceuk Den juga lah bari satuluyna manehna ngasupkeun deui kana dompetna satuluyna mah hanyat ngadeuketan ka si Darsa. Eta duit tuluy ditikelkeun aya kana 2 tikelna satuluyna kumanehanana dikuyah-kuyah eta si Darsa jika anu beunang ku wisaya jika anu kasirep wae eta si Darsa manehanana dikuyah-kuyah teh jika anu teu marere katingali oge deui da bener manehanana teh sare sanajan henteu di amparan ku kasur ngan ukur ku samak saheulay tur make bantal hiji anu ipis geus lepek anu si aki tukang warung teh. Ieu si Darsa teh sare bangun anu ngagebrak pisan. Sadar si Darsa teh meureun keur sare bener-bener anu teu bisa dihudangkeun. Den juga lah satuluyna ngasupkeun duit kana kantong bajuna eta si Darsa bari tuluy ngomong rada ngakerendeng tapi teu pati tarik. Alah anjeun Darsa wayahna anjeun kudu dibawa ieu nya jang gantian kaulah tah sok siluman cokot tah si Darsa tah sirina tah duit anu dipikeun ku kuring ka manehanana kitu cenah ceuk Den juga lah teh bari manehanana teh tuluy kateyep deui nangtung malahan mah manehanana tuluy hanyat ngandeuketan kana lawang pantona si aki tukang warung tuluy ku manehanana teh ditoong saeutik dibukakeun eta hordengna katingali si aki tukang warung ya keur ngagobrak we sare. Den juga lah teh karep mariksa meureunnan ieu si aki tukang warung bisi ngudang bisi nganyahoankeun geus yakin mah yen ieu 2 jalma anu aya di eta imah keur sarareduanana jeung kalakuan manehanana eueuh anu nganyahoankeun tenang we hate Den juga lah teh satuluyna manehanana ngajepat deui tina tempatna anu tadi dipeureum-peureum tapi manehanana teh ngarasa ecan tunu sabab masih keneh ngarasa reuas jeung masih keneh power we bisi tarekahna mikeun si Darsa henteu katarima malahan mah kalakah manehanana tangtuna wae oge anu bakal dibawa ka alam siluman. Teu lila didinya cekuk cenah anjing anu talina eueuh teh teu kadenge sorana kadenge dijejekukan. Anak keur kitu teh kelewung cenah ti kajauhan anjing leuweung jiga anu ngagorwan maning henteu jiga anu aya eureuna pisan.
pasti beki dia beki tarik kelebu cenah sora angin oge kadeng ngagelebu beki dia teh beki deket malahan mah imah oge menikah asa pating larekot atuh dan juga lah anu keur keur di sare-sare oge tudaikeun sare ngadengnya suara-suara anu pikat keungeun samodel kitu mah manehanana makin curing hak tapi teu wani kana mukakeun panon mah malahan mah manehna teh ting parakat we meuremkeun kana panonna mung nempuk jeung kahayang nama mung ngadenge kana naon rupa anu karandeng kadenge dina waktu peuting harita. Anak barangkur gitu teh kotoplak cenah sora kuda pating kotoplak kadenge di luar dipikir-pikir kemudian juga lah dasa nubukeun kuda cenah di lembur eta mah asa can katempo asa can kadenge komo-komo tong boroning aya kareta kuda atawa kudana dalah jalana oge masih keneh kaayaan jalan tadi jeung loba galengan sawah di wewengkon eta mah ieu mah make aya suara sapatu kuda anu ngalengkah jiga kana jalan anu di aspal atawa di tembok. Teu lila tidinya kadenge deui sora tanpa cirim ngageleger we di luar jelas pisan kadenge kuden juga lah. Darsa Darsa anjeun kudu ngilu ka kaula sabab anjeun geus dititah ngilu jeung kaula. Darsa ayo ngilu. Kitu cenah cek sora anu kadenge di luar teh teu lila tidinya kulisik cenah si Darsa teh ngulisik tuluy manehanana diuk dina sarena teh anu asalna ngajepat teh tuluy manehanana diuk luak diuk jika anu bangun anu bingung malahan mah jika anu tengah ret pisan kaden juga lah oge kunyang manehanana teh hudang tuluy manehanana teh leumpang. Jika anu ngakeleuyeung leumpang ngalengkah tapi jika anu eueuh rasaan ngeleuyeung we si Darsa teh leumpang. Kuden juga lah raketna sora leumpangna si Darsa teh kadenge malahan mah jika ngarah-ngarah kana lawang panto teu lila tidinya kulutra kadenge sora panto selot kunci panto dibuka bray panto muka gebluk cenah panto teh nutup deui si Darsa geus aya di luar geus kaluar ti imana si aki tukang warung teh satuluy nama girincing cenah jeung pak black boxna sora kuda kadenge deui satuluy nama ngalaunan jika nu ngajauhan ti eta tempat malahan mah suara anjing oge saeutik jika mikir lila teh mungkin jauh jika nu ngajauhan ti eta tempat teu lila tidinya sora anu pikasieun teh rep we arareueuh cep deui teu kadenge nanaon iwal ti sora gaang jangkrik jeung mencari cangkas hawar-hawar kadenge sora bangkok jeung bancet di sawah da imah si aki teh nya oge deket masih kena deket ka sawah tidinya dan juga lah manehanana antara sabil perang sambil dan haterna antara nah nuluykeun sare atawa tuluy wae hudang ari sare cenah sieun aya nu ngagorwan ka manehanana tapi manehana teh lawas jeung teu sadar
ngadonuturkeun kana eta sora bisi dibawa ke alam siluman. Ari arek bentak manehna teh masih kene sieun jeung misi aya anu pikasieun ngadodoh ka manehna. Tapi ngerasa kesel jeung liat komo cenah lamun dipeureumkeun tapi teu sare mah. Akhirna mah saeutik dibukakeun panonat. Ieu den juga lah teh saturuna mah pelai meh bentak. Uak liek manehna kucap kicep kular kidar mata anak nempok ka sabener ning eta tempat. Geus yakin mah masih kena aya di imah. Tuluy manehna teh ngalieu kana lembahan anu tadina mah tempat sarena si Darsa teh. Katingali si Darsa teh geus eueuh teu aya dina tempatna kebek. Dan juga lah teh ngerasa ngakebek ka mana cenah si Darsa. Nah kitu wae cenah dicokot atawa kaluar wae. Nah bener cenah dicokot ku siluman atawa init atawa kaluar hungkul. Didinya manehna masih kena bingung. Malahan mah tidinya teh ieu dan juga lah tuluy diuk bari nyarane kana bilik tengah imah di eta rohangan. Ulang we ngaulang ngalenyepan naon wae anu geus kajadian. Kalakuan saperti kitu teh lumangsung aya cenah kana waktu sajongjonan atawa sapanyepahan mah. Malahan mah bisa disebutkeun rada lila oge ieu dan juga lah teh ngahulang mikiran naon wae anu geus kajadian. Teu jauh ti dinya raket aya suara di kamar anu ngaraket. Sadar bisi katanyaan cenah ku si Aki tukang warung kamana cenah ieu anu disebutkeun si Darsa teh bubur manehna teh ngaringkukeun di awakna ngarengkol we amen teu kaciri cenah. Malahan mah dibuleunkeun sarungna teh kana sirahna malik kana bilik kamar supaya manehna sare jeung teu sarena moal kanyahoan ku si Aki tukang warung. Aduh, namaon gitu ya. Yang sabar ayo tanya. Kitu cenah hawar-hawar kadeng si Aki di jero kamarna. Tapi teh jiga keluar jiga nulikeun kana sarena. Dan juga lah parat tika mangsa jangan detik da eta we suara hayam kongkorongok di imah tatangga cenah. Malahan masa turun nama patema jeung suara hayam nu sejena kadengi ku den juga lah. Geus kitu mah karasa peureus panonna teh jeung datang sakadang tunuh teh tungtung nama reup we den juga lah oge sare. Dina kaayaan isukna samang-samang sawaktu geus maju ka beurang. Malahan mah wanci lamun diukur mah kira-kira jam 8 keur meujeuhna hanyut moyan. Dan juga lah diguyah-guyah ku si Aki tukang warung. Ya. Dan coba yuk, hei. Ujang coba. Kulisik dan juga lah teh kulisik tuluy manang ngorenyat. Ngangkorecat hudang semur ruas bangun ruas pisan. Nah acenah make jiga nu kitu horeng si bana horeng maena teh keur ngimpi di udag-udag ku siluman. Meureun kaayaan anu pikasieun teh kabawa ka alam mimpi. Sanggeus kitu mah manehna jiga anu bangun kaget tuluy nyarita. Aduh yo. Aduh Aki, urang teh ngimpi ge aduh. Di udag-udag anu pikasieun ge aduh. Untung ku Aki diudangkeun. Enon ge. Aduh ruas pisan doh. Jam sabar aya teh ge. Atuh. Bubur udang ieu geus meurang pisan. Are eta si Ujang hiji deui mana eta? Si Ujang Darsa. Uning atuh ari Ujang coba teh ieu teh. Naon ge? Naon gitu. Kemana si Darsa? Pan tadi sare badinya keur peuting teh tadi dinya. Nya eta ku Aki oge katingalina di dinya. Tapi ayeuna katingalina eueuh sugan Ujang teh terang sabab Aki geus waktu hudang tadi isuk-isuk teh subuh-subuh meureunnan. Si Ujang ieu mah teu aya geuningan ka mana atuh nya. Ari sugan Aki teh meureun keur ka cai we. Tapi teh geus beurang kieu can balik-balik keneh eta can balik teh can aya datang deui.
kemana atunya kuring matunya oke. Oh aduh ya udah kena ki doh yang minum ki aya cai wah aya di dapur mah tuh hayu aku dah udang hayu bro kana urang minum heula mah. Aya minum lagi doh satu urun ki mah bisa luasan deh. Atuh hayu buru udang balik ka itu si banyu si puntek itu eta gila bisi eta naon kun majikan nu cari nual deui jam sabaraha atuh sare teh ieu teh dikebangun penting-penting teuing sare mah sarua jeung aki anu nama kana nya kabulusan ki kamari nahan sarena sebab capek murun kamari. Atuh hayu kabur atuh buka cai heula itu cung. Nya yaki waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha ieu lajengan cariosna makanya diantos wae dina video-video salajengna wilujeng patepang deui permi